resep ngalah lagi sia ye. Sabira urang mah nu barodo bener teh. Jeung nu pinter mah teh ngaji ka dieu aja, nu pinter mah urang mah bari bodoh we bener teh. Saha nu nyaho di akhirat sorga jang nu bodoh. Ye. Nu pinter ka sorga mah ka sorga ngan ngojay heula. Eta kabur. Teu akur jelema nu dibere hidayah jeung jelema nu teu dibere hidayah. Teu akur jelema nu asup Islam jeung Abu Jahal anu tetep kekeh dina kakafiran. Teu akur. Ieu carita dina masalah hidayah kakafiran dibere hidayah ku Gusti Allah asup Islam. Lamun geus asup Islam dibere teger dina syariatna naik barang geus teger dina syariatna melalui kana thariqah kuari kudu beda dina thariqah jeung syariat nu dilaksanakeunana syariat ngan jerona aya thariqahan ulah kieu berthariqah keluar geus dina syariat teu kudu salat urang kuari mah geus bertorekat bae gantung jelema geus tanggung jawab aing gantung bahwa cara tanggung jawab di harapan aing nyana teu bersyariat ngomong-ngomong torekat jeung hakikat gantung pae kiai tanggung jawab leuwih ditanggung jawab aing tanggung jawab dah bono cenah itu mah udang-udangna gede tambahan deui gede tambahan cenah sorbana ngangsar tali ku sia sorbana leuwih ti ngangsar bono bae teu bersyariat salah syariat jerona torekat salat torekatan puasa torekatan haji torekatan supaya mencapai hakikat lain kieu gitu urang bertorekat geus kudu bersyariat je ka dieu sia kampak leutik aya ya itu gara haji mah gos gitu nah kuari bersyariat paten bersyariat zahir mah kudu bersyariat bae sadajan kiai nu geus datang ka hakikat ge zahir mah kudu bersyariat deui Kanjeng Nabi tinggali para sahabat Sidina Abu Bakar moal aya jelema nu pong hebat tibatan Sidina Abu Bakar Siddiq tibatan Sidina Umar tanu dicaritakeun tadi tibatan Sidina Utsman tibatan Sidina Ali kabelah dieuna wali-wali Allah zahirna bersyariat magahan ngaji nyana dakwah nyana salat puasa zakat haji nyana di jerona berhakikat ulah berhakikat teu salat ulah bertorekat teu puasa we teu puasa mah jang nu bersyariat teh urang mah ngagoreng sangu aja ya mun deukeut ka imah aing resep aing ngulinkeunana ieu bisa dipancingan ku aing sia aya sia pancingan uduk sia ku aing diracun ku aing sia udukna itu syariat tuh kurir tembongkeun mah ya Allah mulai syariat jerona isian ku torekat maksudna naon batinna bersihan supaya wudu bener-bener wudu salat bener-bener salat haji bener-bener haji ulangan sakadar cangkang doang dicek Imam Ghazali teh kapan aya roh aya eusi aya cangkang aya kacang jerona aya cangkang lamun keusina dipisahkeun di dieu jang dahareun dek digoreng dek didahar silakeun apan cangkang mah beuleumeun urang ge lamun urang ayeuna rohna bagus atuh kapan dikasorgakeun ieu jasad urang lamun sakadar cangkang doang dibeulem sarua bae tuh korekatan awaman kana apakah jelema anu dijadikeun waliullah ku Gusti Allah tina tadina bersyariat kemudian ku Gusti Allah dihirupkeun hatena dibere ilmu hakikat wa jalalahu nuran yamshi bihi finnas ku Gusti Allah dibere nyana cacang sehingga nyana lempang di manusia dengan tegap nyaritakeun ieu haram ieu halal ieu hak ieu batil tanpa aya intrik-intrik duniawi jeung ukhrawi hiji bae Allah teu sieun diomongkeun teu sieun dicaci dimaki nyana malantaran hiji nu dideleuna Allah yamshi bihi finnas kritik ku kabehan teu robah wabeh ngagorengkeun teu robah wabeh ku kabehan nyana teh di alam teu robah kitu bae waliullah mah yamshi bihi finnas
apakah sarua jeung man fi zulumat kiai-kiai Golkar anu aya dina syariat doang anu lempang ngariungna hayang jauh Ambon anu ngariungna hayang dibayar anu dakwahna hayang dibayar malah ku ari mah make tarif dikritik kapan ku jelema masa sih dakwah pakai tarif-tarif segala. Nah akur tante ieu wali dakwah tanpa pamrih jeung jelema bersyariat nu dakwahna hayang kajieun dapur. Tidak dong. Tidak beda. Teu akurat. Matak Syekh Junaidil Baghdadi luar biasa guru tarekat nu nomor hiji moal aya tandi. Wow, sadurunge winara. Boga murid ngaranna Syekh Sikti. Urang lamun ka Baghdad zarah ieu makom Syekh Junaidil Baghdadi di dieu Syekh Sikti. Masya Allah. Tamun urang terus kabelah ditu terus Syekh Marupil Kurhi naik mobil deui. Ieu kari kabayang tah geus ka Baghdad kumaha keur hirupna. Syekhul Mursyid nomor hiji di dunia eueuh deui. Ditanya Mama Junaid bisa henteu murid ngaleuwihan guru. Ya sagala teh bisa mah bisa ngan hese. Kira-kira aya encang aya sih. Dek dibuktikan ku Allah maksudna. Dek dibuktikan. Kieu dibuktikan lana. Syekh Junaidil Baghdadi teh jelema nu nyepi bae. Kecuali jelema nu datang nanya, minta petuah diterangkeun ku Syekh Junaid. Adapun nyana diondang mah dakwah, adapun nyana dakwah di Majlis Taklim, dakwah di masjid, dakwah di lapangan teu pernah Syekh Junaidil Baghdadi mah. Ceknya nama ning di imah bae zikir. Kecuali jelema datang mondok, datang minta petuah karak. Ai kitu mah nyana diondang dakwah teu daekeun nyana. Terus bae nyana teh zikir ka Gusti Allah. Kapanggih ngimpi jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, wali mah geura kadang-kadang ngimpi teh kapanggih jeung Kangjeng Nabi. Urang mah ngimpi kapanggih jeung calo. Di udag-udag kuntianak, raga ka sumur, hese deuk naekna. Sakalina naek hayang kiwer ki ngompol. Eta impian urang eta kos kitu sebab memeh sarena teu babaca. Saya sudah kapanggih jeung Kangjeng Nabi. Cek Kangjeng Nabi ye Junaid. Ulah diantep umat. Anjeun dibere rahasia lisan ku Gusti Allah. Lisan anjeun teh seukeut. Ketika anjeun nyaritakeun jelema bakal ngadenge. Di samping ngadenge jelema bakal nuturkeun. Lamun model anjeun nu dibere hikmah caritaan anjeun cicing bae di jero kamar umat bakal cilaka. Das kuari ulah cicikeun sampaikeun anjeun dibere lisan leuwih ti batur sebab terdorong tina batin anu suci. Udangnya na masyaallah astagfirullahalazim. Mulai esuk teu kudu di ondang aing dakwah di kerumunan manusia. Langsung nyana set aja kade kumpul dakwahnya Masya Allah Syekh Junaidil Baghdadi. Wah atuh pohara dakwahnya teh sebab berhikmah lillahi ta'ala. Sapoe kaduana Syekh Marupil Kurhi datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Murid kan Syekh Marupil Kurhi. Cek Syekh Marupil Kurhi. Alhamdulillahirabbil alamin. Aya naon? Atuh impian pohara jasa kapanggih jeung Kangjeng Nabi aju nitah dakwah. Hah, pan sia nyaho? Siapa murid aing? Sia nyaho ka impian aing. Ieu dek dibuktikeun ieu. Artina murid galeuwihan guru. Nu tadi ngajakna bisa mah bisa, ngan hese kan gitu dibuktikeun ku Gusti Allah. Oh ya, mimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi aju Kangjeng Nabi nangan nasehatan tina dakwah. Ulah cicingeun lantaran mama umapan boga lisan berhikmah sebab timbul tina batin anu bersih. Geus.
Kayak tembelengek. Sia bisa nyaho aing ka panggih jeung Kangjeng Nabi tang ngimpi nang ti mana? Hayu coba pan sia murid aing. Cek Samarupil kurik ka panggih ngimpi jeung Allah. Cek judet langsung kaget. Allah ngabejaan ka kula bahwa cak Allah aing agung ngutus Rasul aing titah ngadatangan Junaidil Baghdadi titah dakwah. Ambos yang dipilih jeung aing mah jeung Nabi, saya mah jeung Allah. Tak eta kos kitu murid galeuwihan guru. Masya Allah. Deman tak kula sok sombong. Des yang murid aing. Bahwa tidituna murid galeuwihan guru moal bisa kajen kumaha ge. Loba di pasar Kemis. Di pasar Kemis murid galeuwihan guru loba. Di zaman kura sekolah SD, guru SD mah guru SD bae. Ieu murid mah geus anu jadi insinyur. Murid geus anu dradas, murid geus anu tah. Eta mah ai urusan guru teu bisa dileungitkeun kaguruanana. Ai pendidikan mah atuh ngaleuwihan guru ambualan. Ngan murid mah tetep murid baik sanajan ieu geus jadi insinyur, geus jadi profesor, ieu guruna guru SD bae nya nama malah can jadi kepala-kepala aja datang ke modarnya nama geus didinya bae. Atuh guru bae. Eta Junaidil Baghdadi kaget bahwa Samarupil Kuring mah kapanggih ngimpina kapanggih jeung Allah. Eueuh teu kira-kira teu ngararimpi kos karari itu jasa. Asalnya ho bae, poharamat. Masya Allah datang ka nyaho impian. Ngan teu meunang dibukakeun kos kitu mah di halayak rame, ieu mah keur carita jelema luhung supaya urang ngarenyed. Adapun dibuktikeun mah urang wawalianan. Di kantong saya duitnya. Katebak bae. Itu kadeuleul jeung nongtot di dieu. Tah urang kiai wawalianan kos ieu geus rantai bae. Rantai bae blon nama kiai. Ya insyaallah iyalah ayat ieu wa man kana maita jadi jero ayatmu tadi urusan hidayah kablah dina hidayahna urusan hakikat pohara. Masya Allah karim teu akur jelema nu dibere hidayah jadi asup Islam jeung Abu Jahal nu kafir bae khususna nyana umumna sahalayak rame. Teu akur jelema anu bertoriko jeung jelema nu bersyariat. Teu akur jelema nu geus datang kana hakikat jeung kiai jeung jelema nu bersyariat bae. Guru kumaha cenah kiai bertoriko teh alam torekat atuh ulah akur jeung alam syariat. Engke lamun geus datang ka hakikat atuh alam hakikat. Dipaksa nyana teh ku situasi. Kuari kieu teu bisa sakahayang. Urang kuari cicing di lembur bersyariat hayang nginum tinggal gep hayang kopi tinggal nyeduh hayang susu tinggal nyeduh atawa mentah dahar ge hayang dahar jeung daging ayam hayang dahar jeung sate bebas syariat ngaran. Urang takos kieu begitu urang naik kapal truk bae urang teh diatur ku situasi jeung kondisi teu bisa sakahayang. Dahar diatur dina waktuna, nginum diatur dina waktuna, segala rupa saya aya bae di jero kapal teh teu bisa urang. Pak Mbak sini, kenapa? Ini kan saya mahal ke Mekah nih, bayarnya 40 juta. Saya minta sate ayam dong. Nyana laporan ke pilot, kenapa? Ada apa namanya penumpang kita minta sate ayam. Mana orangnya? Tuh, datangin ke pilot. Yang pengen sate ayam? Iya, sini. Kok ini dibuka ya lawang kapal ya. Meuli sia di Cikupa ragakeun sia ku aing. Teu bisa tuh. Kaeta teh garana teh saya aya kita hirup teh di alam kapal. Geus bae kumaha pemberian ti ditu teu bisa urang maksa hayang sate kambing, hayang sate ayam, hayang opor. Teu bisa saya aya bae urang ge bertorekat kos kitu. Jadi plotan guru saya aya kieu. Jadi urang teh dibentuk ku situasi jeung kondisi. Eta torekat garana. Ieu mah ongko bertorekat tapi nyana hirup sahayuna bae kos bersyariat. Soekeun. Pancena bertorekat pan haju iring-iringan jeung pamarentah. Teu arti ya ieu mah.
lamun nyanana teu bertorekat ngomong-ngomong teu bertorekat ya sah-sah saja, tapi lamun nyana geus ngomong bertorekat aju iring-iringan jeung kandidat di panggung. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah saat tadi kan. Teu bisa tuh aya larupan teh dikondisikeun ku torekat. Pan cenanya norekat pan dagang limbah. Teu arti aing mah. Teu mah syariat atuh. Ulah ngomong-ngomong torekat atuh. Salah. Pan cenah bersyariat, bertorekat pan make calana. Calanana street deui. Waduh, pohara jasa SKJ deh ya. Isuk-isuk, wait, mursid, mursid apa haji mursid? Haji mursid. Hacak tuh samarangan, aya larangan-larangan. Geus ulah sok wani-wani nyebutkeun torekat jana, sebab aya nu nyaweun laranganana. Pokos tadi bersyariat urang dihandap kos kieu ketika orang bertorekat ieu teh digambarkeun di kapal teu bisa sakahayang di alas tah hayang ieu teu bisa hayang itu teu bisa bertorekat teh kos kitu larangan-laranganna aya ketika larangan-laranganna dirumpak car balain bertorekat karana bersyariat poteskeun huluna ku aing sia ngaijazahkeun deui nyana mursyid ya ngatek saha mursyid da sing hade manya mursid ngalimbah, manya mursid aju iring-iringan jeung pamarentah. Emang ulah jeung pamarentah sementara ulah. Ai ulah mah tungke saha nu ngurusan pamarentah baginyana nu norekat ulah waka sebab can datang ka hakikat. Kumanya lamun geus datang ka hakikat, mun geus datang ka hakikat teu meunang iring-iringan jeung pamarentah bila perlunya nu jadi bupatina. Hakikat bakos gitu. Jeung moal aya jelema nu diangkat dari hakikat jelema bodoh moal aya. Malahnya lebih pinter diangkat dari hakikat mah pasti bae pinter. Pinternya di mana menang sekolah, idang sekolah Gus Dur ge teu sakola nya mah sanawiyah aliyah palingnya tamat kuliah na mah ka ditu teu tara ramat. Pana tuh jadi pinter emang nu minterkeunna kuliah. Disesuaikan banget sia ku sia. Ngaji itu. Ka mana ngaji jurusanana? Eta pahayain lah. Waduh masyaallah. Jadi kesimpulan adalah jelema diberi hidayah teu bisa diusaha kurang. Allah mutlak nu boga hidayah mah. Ya Abu Jahal ge lamun ku Allah diberi hidayah mah meureun asup Islam ngan Allah henteu bae. Ku Allah teu beri hidayah, urusan Allah ulah sok ditanyakeun tah mah. Urusan urang mah urusan urang bersyukur urang mah geus agamana muslim tinggal bersyukur. Ulah boga pikiran kieu atuh Allah teu adil amat ai Sina Hamzah diberi hidayah Sina Umar diberi hidayah ai Abu Jahal teu di akhirat tadi ka neraka tolol sia mikir-mikir kos kitu lain urusan sia tah mah sia ge isuk pageto buat yang dibilukeun jadi susah iya tuh geus ulah sok pikiran kos kitu urang mah bersyukur alhamdulillah Gusti alhamdulillah urusan Allah hidayah nyugihkeun ngairupeun urusan Allah ulah sok aju urang pan kitu amat ngaji henteu pan-panan malulu. Insyaallah. Dah. Masih kena aya satingkatan deui engke tabageus luhur jasa kadzalika zuina lil kafirina ma kanu ya'malun. Sakumaha Gusti Allah mapayasan ka mukminin dipapayasan ku iman atuh Gusti Allah ge mapayasan ka para kafirin ku pagawean kakupuran jeung maksiat atuh berbeda papayas lage jelema nu iman mah dipapayasan ku Gusti Allah sinar iman daek ngaji daek salat daek puasa daek zakat ari kafir mah ku Gusti Allah dipapayasan sinar ka kafiran nu geuneuk maleuk-meuk nya nama judi bae nya nama naon kitu ngaranna zina bae nya nama korupsi bae maling bae eta adalah papayas jelema kafir geus lamun aya jelema iman maka papayas jelema kafir engke bakal desa kompet daunkeun jeung jelema kafir naudzubillah min zalik wa sing ade ngabogaan papayas ngabogaan kitu naon rekaan ngabogaan aksesoris
atuh ieu mah iman papaesna teh ngaji, papaesna salat, papaesna zakat, papaesna sedekah, papaesna haji, papaesna kahadean ngabangun syiar-syiar eta adalah nur iman zuina. Allah mere papaes ka jelema mukmin sinar keimananana bentukna model kos kitu. Ieu kuari urang cicing di dieu teh sinar iman. Ya kafir mah moal daekeun di dieu sanajan daekeun moal asup ka dieu nya nama aya ge di luar bae ge sabaraha urang Kristen nu cicing milu ngaji di dieu aju asup Islam. Aya budak lewat nyana ka dieu jeung anakna dua, pamajikan jeung salakina naik mobil cekna ada apa? Ini di sini rame amat. Saminggu milu ngaji, 2 minggu milu ngaji, katilu kaopat kalima asup Islam. Mantek nu cara ricing di luar teh eta nu calicing di luar gede paedahna eta. Gak hiji jeung kitu maksudna. Hidayah datang. Ya Allah. Ya Kristen ge sabaraha nu asup Islam. Eta nang Gusti Allah. Urang mah teu ieung-ieung. Ih maha kawasa Gusti Allah. Datang ka kuari na ieu lah zuyina sinar iman urang angajah pami. Tanya ku tatanggana, "Kemana ngaji?" "Ngaji." "Kemana?" "Cilongok." "Kon bisa ngaji ya?" "Bukan duit." Lain sinarieun, tah mun bahasa sinarieun berarti tilok. Sinarieun ji. Wah, siap sinarieun. Siap kos sering bae. Ieu tuh kula mah geus kebel ngaji bae. Pan siapa kos kitu bae? Ya tuh ngaji doang kula mah aing ngarobah mah encan. Robah tuh. Ih, heula ieu ngaji be heulana. Ngaji. Ieu ngaji abang. Udah omong lah. Aing ngalah main. Puyang ngaji aing sugan rada leuleus-leulesan hate aing. Eta nang saha eta kos? Nang Allah. Cicing ngadegeun. Weuy jaeu nya ngaji. Masyaallah. Bareng dosa ta mainnya. Sial. Guys, baik. Mulai detik ya. Moal main-main deui mah. Hatena aing eleh main. Mun menang meureun aing terus. Eta eleh main teh aya hikmahna. Ih, geus macem-macem hidayah mah datang ku eleh main, ku geringan baik. Sidang Umar mah tadi kumarah teh ya, Sidang Hamzah kumarah teh ya. Ih, maha kawasa Allah. Ya Allah, ya Rabb. Kayak jelema anu hayang nyaho doang jadi cilok kang sok ngaji na lobaan aing hayang nyaho coba. Ngadengekeun, main jauh nya ngadengekeun ge. Geus teu jeung batur ya sorangan. Minggu kedua ngaji jeunya sekian teh ngaji aing mulai jeung babaturan ku di tengah ngajina bareng hareudang keluar deui teu bareng hareudang saeutik wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha. Wallahu alam bimoradi kitu keneh sakumaha Gusti Allah ngajadikeun pembesar-pembesar Mekah teh dijadikeun jelema-jelema fasik penentang ka Kangjeng Nabi. Ja'alna fi kulli qaryatin kaula nu agung ngajadikeun di tiap-tiap nagara akabira mujrimiha pembesar-pembesar anu jahatna adalah pembesar negara. So aya hiji kiai naik di hiji kecamatan, aya pembesar nu nentang ka eta kiai pasti bae. Ulah kaget. Mantap kiai teh ulah kaget, tenang. Ulah kaget lantaran urang geus dibere jaho ku ayat. Ketika urang teu nyaritakeun sesungguhna Al-Qur'anul Karim. Ingat, hayang menang ridho Allah, bakal aya penentang. Akabir mujrimiha pembesar-pembesaran sangat jahat di negara eta. Urang sekupna kabupaten dakwah fisabilillah nyaritakeun Al-Qur'an nu sesungguhna walau murun sanajan pahit tanpa pamrih. Teu hayang dibere berkat, teu hayang diamplopan, teu hayang geus mere duit mah duit na teu kudu make amplop. Wah, ye pudoli ye. Aduh. Lurus. Engke
ge bakal aya bae anu ditambangan ku jawara mulai celetuk mendak Gus Dur mah nyaho ka urat sanu ngomongna siapa di sananya atuh nyaho ulah eta nu di deuleu di dituna mampu orang ngalawan itu saya teu mampu atuh sapira si eta teh kuda doang akabir mujrimia urang ulah kaget ieu di Indonesia ieu kuari urang sok nyaritakeun Al-Qur'an anu sesungguhna nyaritakeun hukum-hukum syariat anu sesungguhna caritakeun di tengah-tengah kota urang bakal ditangkap ku pemerintah teu saeutik di zaman Orde Baru nu ditangkap tangkap gebruskeun ka penjara teu puguh di mana kuburanana moal kuat tah eta akabir mujrimia saha Soeharto wallahu alam apa panglima wallahu alam apakah ieu Polda wallahu alam Polres wallahu alam sistem anu geus rusak akabiro mujrimin mentek dijamakeun ge akabiro mujrimina pirang-pirang pembesar sederetan jana anu sangat jahat yen onar kehancuran yen dosa anu teu kira-kira bodoh bae lain sekedar kair nu dibunuh jiwana beakeun kabeh tembak bejeun ka laut ijeun ka laut tah ieu geus dicaritakeun ku Gusti Allah urusanana seperti kos kitulah urusan dakwah hak nyaritakeun hak teh kos kitu urang aya inget ka Abu Nawas mantek cek Abu Nawas aing mah ja tersep ka hak tersep aing mah pangmumbungna kana hak pangresep-resepna fitnah aing mah jeung aing leuwih sugih tibatan Allah ngomong teh kira-kira tah Abu Nawas Jika mudah saya mah. Aku dah ingin benci. Bunawas kiai ulah sok itu sebab ieu kiai kabeh negakeun hak. Sabodoh. Kiai negakeun hak, ustaz negakeun hak, aing mah benci terhadap hak. Jadi aing mah resep jasa ka fitnah. Ulah kitu kiai Bunawas sebab ieu kiai kabeh dakwah teh nek ngalenggitkeun fitnah sabodoh kiai nu jelas aing mah resep ka fitnah titik jeung aing mah leuwih sugih tibatan Allah sakitu bae tenang ya otomatis terus lantaran terus-terusan kabeh jakap raja nah Raja Harun Ar-Rasyid coba bawa ka dieu cek raja interogasi ku aing bebaskeun ke penjara ieu jelema kos kieu mah ieu kiai buang ka warah panggil Bunawas ulanun bener ente ngomong di masyarakat ramai jasa bahkan dipublikkan dia ente bahwa ente tercedak benci terhadap hak bener Raja jiban bener sekali dia benci karena hak atau ente benci pula banget kumain itu bertentangan dengan Al-Quran sangat tidak maksudnya kumaha eta ieu lamun teu bisa ngajawab dalil-dalilna jeung alasanana toh penjara geus ngomong tuh lawangna ji atuh kurang mah benci terhadap hak cek can keteranganana coba kumaha keteranganana Kangjeng Nabi nyaritakeun innal mauta haqqun wa innal qabra haqqun saenyana paeh eta hak saenya kuburan eta hak kula benci ya eta ja bener oge cak raja jelas ieu sarua ya kurang tunggu supaya udah sok marah-marah agak sih poin aman tas ya wari ayo tapi dah pantitah mah iya kudu dibencian kurang jeung kudu dileungitkeun kula mah resep naon sia dalilna Bunawas dina Al-Qur'an dijelaskeun inna amwalakum wa auladakum fitnah saenyana harta jeung anak jeung pamajikan eta fitnah kurang resep cenah segala ka harta resep ka anak resep kok mau pamajikan mau empung bae bisa cek teh ji teu mah akur jatuh makang cek Bunawas bisa dua eta cenah sia leuwih sugih tibatan pangeran ieu bahaya ieu mah ieu mah akidah geus lain syariat deui ji atuh pan Allah mah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad hiji teu boga anak teu pernah dianakeun ai kula anak abwal aya di imah itu keparawan sakira
agak sampuraos balik atuh balik tuh dititah ge cek jalan eta sampuraos masyaallah kiai berpangkat waliullah cek celetukanana ya Allah ya tak si hade Gus Dur eta Gus Dur sekali jeletukna kos kitu ya Allah ya Rabbi cek nyana Nyi Roro Kidul kan sekarang udah pakai jilbab ramai sa Indonesia bahkan orang Belanda ke seri masa Roro Kidul pakai jilbab ya udah pas saya ke sono silaturahmi ceknya ke Pelabuhan Ratu ya Roro Kidul udah pakai jilbab aman negara ini sekarang horenganan nu marake jilbab potongan Roro Kidul kabeh sial dah Gus Dur sial ke bahasa mah jadi muar aja ya kari geus pokona wah katutur ke saomong-saomongan timimiti salam rame ros datang ke Inul dipermasalahkan Omah Irama calon presiden urang muarah jasa muarahnya nentang keomongan Gus Dur salah itu Gus Dur kiai apa itu cak Omah Irama seluruh bangsa Indonesia kiai ustad mengharamkan kepada Inul Omah Irama panggil Gus Dur babarengan Gus Dur jangan suka gitu emang kenapa di situ kan Inul laki-lakinya itu bisa ngomong Omah iya Inul yang ono Inul perempuannya kamu Inul laki-lakinya udah nggak usah banyak ngomong gitu. Atuh balik dia kayaknya orang yang Inul kene balik Omah Irama dicukur janggotna beres bal kuat jeung Gus Dur sebab naon ngomongna make ruh ma'rifat moal kuat kiai mana nu nentang kanyana wassalam satu jalan lain nyana nu ngomong make ruh ma'rifat dek ngarobah Indonesia pecat ganti urangnya hot Depang wang loba-lobana korupsi sarang korupsi itu Depang maknya paneta mah departemen agama sarang korupsi coba amati orang bener kuar yupang gua deh gede anak korupsi depan ya Allah ya Rabbi coba cina kiai terangkan mual sebab dia lo Bandung aja orang depan dulu nyaho kula tapi nyaho korupsi nu gede di depan sakitu bagis kita depan ngajian mananya ya taya baheula Abu Jahal penggede Mekah nentang ka Kangjeng Nabi sebagai penjahat kelas kakap lain lalagan liam kuru fiha supaya nyeun makar eta para penggede teh di kota Mekah lamun kuari mah di tiap negara teh ka masyarakat mah ulah sok makar justru penggede lah anu nyieun makar ieu Al-Qur'an liam kuru fiha nu mata ku Gusti Allah akabira mujrimia penjilat di negara eta teh penentang kana syariat liam kuru fiha supaya nyieun makar kerusakan di eta negara contohan coba baheula bisaddi anil iman ngalarang tina iman ka Kangjeng Nabi lain sekedar Abu Jahal jeung Abu Lahab anu nentang ka Kangjeng Nabi tapi nyieun sistem untuk melarang iman ka Kangjeng Nabi dibuat satu sistem tandingan Kangjeng Nabi can boga sistem sebab can terorganisir hanya sorangan sebatang kara Kangjeng Nabi mah tapi Abu Jahal ngesieun kekuatan melalui organisasi rapi geus terorganisir maka dibuatlah ku Abu Jahal obat sudut di negeri Mekah obat sudut di negeri Mekah teh hiji belah ditu kidul tenden didinya komplotan wetan tenden komplotan kulon tenden komplotan kaler tenden komplotan ala kulli tariqin min turuqi Makkah arba'at yusarrifuna 'anil nas al-iman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dibuat ku Abu Jahal ala kulli tariqin min turuqi Makkah
tiap jalan-jalan nu menuju Mekah aya manusia opat arah seripuna anu ngahalangannya terhadap manusia iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ditu nu deuh ka Kangjeng Nabi tanya kunyana dipersulit lamun deuh ka pangijin Kangjeng Nabi. Arah kulon dipersulit, arah wetan dipersulit, arah kaler dipersulit. Pokona dek asup ka negeri Mekah mun deuh ka pangijin Kangjeng Nabi sangat dipersulit. Ieu geus boga sistem anu luar biasa Abu Jahal. Lamun nyana lain pembesar moal bisa ja'alna akabir mujrimiha liam kurufiha dek nyeun makruh nyana. Justru nyana nu nyeun makar. Terus kuali dijelaskan ke Al-Quran lain baheula bae horengan dan ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha. Kuari ulah gede-gede heulanan urang dek nanjeurkeun Al-Qur'anul Karim patali jeung gereja bae ge. Urang mayoritas Islam kuari teh setuju ayana gereja rame-rame urang ka kecamatan ka mui cuci tangan kokobok nyana. Sebab tadina tas dahar udah kokobok nyana. Datang urang ka mui kabupaten sarua kobokanna geus loba malah nyana geus leuwih bersih. Tuh. Ketika orang memaksakan tangkap si kiai si ustad ieu Quran tah geus aya di dituna. Kapan itu teh Islam mui teh? Kapan depag teh wah atuh sangat Islam muslim lain lalagaan. Kok bisa terjadi gitu teh kabawa ku sistem nyana balik maka imah ceurik ruhanina nu asli. Sabenerna mah aing aya maca Quran ngalengis. Tanda tangan gereja teh eta di hareupeun Allah engke kumaha pertanggungjawabanana. Duh aing henteu dirido-ridokeun ge eta aya tanda tangan. Kapan dirituna teh ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Berarti aing teh ta'awun 'alal ismi wal udwan. Engke kumaha di hareupeun Allah? Nyana di kamar mah kieu bae mui makna nu henteu kitu ja kiai kabeh ge maca Quran, maca hadis, maca Quran, maca kitab. Ketika nyana asup ka sistem pemerintahan, ini urusan pemerintah. Udah jangan ikut campur, kamu mah ngaji aja ke sono. Kokobok nyana. Nyaos ya kokobok. Tas dahar. Cuci tangan. Sok dirata. Bacakeun ayat ieu. Bacakeun ruhani nu aslina ceurik. Eta keur carita gereja, keur carita miras. Kuari minuman keras ya diunggal Indomaret Ambalaya. Periksa di Indomaret coba ge minuman-minuman anu make alkohol mulai tina mensen anu sangat sedikit nyana mah kadarna teh di bawah 500 ml mensen naik kuari ka bir bintang naik kuari ka vodka naik deui ka Johnny naik deui ka macam-macam wah aya nu ka ambeuna doang geus molotot bae ngambe doang geus molotot enca diinum geus molotot geus mabok tah nu terendah geus Ambalaya vodka terendah mensen rada tinggi, vodka nu paling rendah mah. Malah di Bandung mah dijadikan minuman biasa vodka teh. Minuman biasa masyarakat di Bandung mah geus leuwih ti heula tibatan Jakarta jeung Tangerang. Naik mensen mah tinggi tah mah. Tah eta teh geus jadikeun biasa bae. Meuli di warung ngasupkeun kana jaket kulit, tah jaket kulit teh jahat eta kos kitu teh. Buatan Garut eta kos kitu. Asup coba di Garut teh bakulah kebal di Garut. Datang ka boga incu urang Garut pan. Nyaho tah jaket kulit anu buatan Garut teh paranti mau mensen di jerona dat dikadiekeun. Beneran gua mah lain lalagaan. Emang kiai kena pernah bareng kula loba omong sia. Aing pula jadi intel baheula tah. Ih, tuh di Bandung, Garut, Tasikmalaya leuwih teh heula. Anyar ka dieu. Kuari jaket kulit dipake ku kiai. Kiai make jaket kulit ceramah. Kiai Ondo tenyawan kasasakalana paranti mau mensen eta di jero masyaallah karim tuh iya kurang coba-coba ieu na Indomaret datangan bisa mah bisa Indomaret tuh ieu salamat Indomaret tuh itu TV nu dipindahkeun ka ditu Indomaret itu kurang serang pindah ka Indomaret tuh ieu terus
terus anu nyewakeun Indobata saha Haji Parin nu belah ditu Juned Ki Haji kabeh leuh kumaha coba aya ieu negara sistem geus rusak ya restoran kuari Starbucks nyawa ngaran teh nyarupa orang Starbucks bae rame di dinya teh horenganan aya kitu naon ngaranna minyak babian baso make babi kemudian kopi babi dan lain sebagainya pan di dinya aya label halal pan aya label halal teh atas nama MUI baheula kunaon ngahalalkeun eta ka Starbucks kuari barang diperiksa jadi haram eta MUI kumaha sih laguanana kurang kecrek ka MUI tah coba deh kumaha ieu bangsa Indonesia ieu ngaraji pan urang geus aya label halalan menang MUI urang asup ka dinya ngabaso urang ka dinya ngopi ternyata horenganan geus aya minyak babian di dinya kuari kan selidik diteliti ternyata aya minyak babian aya eta label halal nang MUI kumaha puyeng geus daripada urang ngadahar baso di dinya mendingan ngadahar pedak geus ulah kudu ngabaso-baso aman pedak mah geus lah cenah beda rasa atuh kajeun geus paksakeun ku urang ieu baso cek urang padahal pedak ese eta mah masih kene ringan ari eta anu ngajualan bayawak di doyong anu ngajualan orai kepiting di doyong pan terbuka eta mah haram pan eta pan liwat urang kadinya dideuleu tarolah urang mah meureun henteu aya sakut paut di kenegaraan pan MUI mah meureun deuleu kadinya kok cicing bae apa pelebadinya tunduh naon geus kumaha tadi doyong buaya bayawak dijual di sate malah aya sate benyawak aya sate kodok aya sate uler deuk kumaha malah MUI nu ngomong enak oge nya sia tah MUI mending dirantai bae kitu deuk kumaha lompat urang ka bojong ka ditu aya restoran anjing jeung babi ayo nu tanggung jawab saha ieu di sebuah negara nu mayoritas Islam anu urang geus masrakeun mandat sepenuhna ka MUI anu diangkat MUI teh ku masyarakat kiai tapi geuning nganang lah lulus restoran babi restoran anjing sakumaha di Singapura di Singapura nu kos kitu mah mun di Singapura bener di Amerika mentek teu betah kita di Amerika kos karana itu Indonesia ieu mah ka dieu Ki Haji ka dieu Ki Haji ka dieu Ibu Haji ka dieu Ibu Haji ngaranna ge Romlah ayo kan ngarannya ieu Hajah Nikmat nu ieu Hajah Fadilah nu ieu atuh hajah mun teu nyahun pajar urang Arab ngan irungna bae deplek ngaran Arab tuh kan tuh deuk kumaha ieu teh Indonesia tah oh penjahatna akabirul mujrimin ha ieu teh deuk ngajelakeun eta ulah kaget urang penjahat syariat berarti MUI geus puguh pemerintah ieu keur ngajelaskeun horenganan Al-Quran geus ti heula nyaritakeun ulah kaget urang jelas-jelas nas Al-Quran ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha nyana degieun karusakan horenganan tuh kebelah dieuna pondok pesantren disangka ekstrim puguh pondok pesantren ekstrim naon tuh kiaina ge sapiraha teu tamat SD acan ngaji amil ngaji jurumiyah sapinah rian kamu sholat ka masjid pas begitu nyana nyaritakeun ieu haram itu haram wah budak teu beres teh penentang negara sia tah aing nu salah coba atuh siapan sia ge sarua deuk ka kuburan sia ge pan sarua deuk ka modar deuk kumaha ieu horenganna tah deuk kumaha secara nasional urang teh kuari geus teu percaya ka pemerintah. Naon sebabna? Sebab pemerintah teu berdiri sendiri. Urang teh dijajah baheula dijajah ku Belanda melalui fisik aya jentulna Belanda gelut bisa. Urang beres jeung Belanda mah. Ka dieu sia Walanda tikem jeger. Mun teu nyana nu menang nu eleh kurang we. Tapi kan gelut beres. Ku kabehan buareng usir Belanda balik nyana. Urang rapi. Tapi kuari makan dijajahna ku Amerika melalui sistem
politik lain politik asli bangsa Indonesia, politik Amerika, ekonomi lain ekonomi bangsa Indonesia, ekonomi Amerika, budaya lain budaya Indonesia, budaya Amerika. Nah nyalahkeun bae kuari ka kiai-kiai, Al-Qur'an geus kajelaskeun, bejakeun ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimina, penjahatna eta nu berbintang nu berbalok. Kudu kumaha atuh kiai kuari geus kaayaan kitu, tinggal urang menemah ieu urang sebagai bangsa Indonesia, cinta bangsa cinta negara, wajib urang ngarapihan. Geus teu kumaha atuh kuari ieu negara urang dijajah. Nah, bangkit semangat urang kuari. Kudu kumaha tuh? Silakan. Pilih kuali DPR nu bakal ngerakit syariat. Walaupun negara ada demokrasi, hiji bae atuh poin-poin syariat diayakeun. Siap. Saha engke anu bakal naik jadi DPR? Deuleuh heula ku urang. Barang dideuleuh ieu si Udin. Ieu mah DPR Golkar ieu. Eueuh boro-boro deuk syariat nyana salat ge tilo. Eueuh harapan Golkar mah bangkrut geus teh. Ical bangkrut. Ieu cenah ieu mah DPDI. Coba ka dieu. Waduh. Kamari tes judi, masa calon DPR judi? Iya mah judi ge susuganan menang cenah kiai, jeblon eta. Woi mah PKB ye, woi partai Gus Dur cenah. Gus Dur geus ngabubarkeun partai PKB nu aya. Cap Gus Dur teh itu padahal PPKB-an. Muhaimin itu adalah penentang saya. Boboh PKB sudah dibubarkan, tidak ada lagi PKB. Eueuh. Geus diakui ku Gus Dur mantep kula mah ta sirana siratu. Kaditu nanaon kan eta? Malik Pendil. Tuh geus teu beres. PKB tinggal PKB. Wacana pet 3 basa. Kan kieu heuheuh eta jawabanana. Meureun Demokrat hebat. Wah, boboh Demokrat. PKS wah hayang ulah marhaba sia. Usoli ulah marhaba ulah geus. Anak jadah dihalalkeun dan lain sebagainya. Geus teu puguh aturan PKS mah titipan Amerika. Dia atuh deuk kumaha kieu? Atuh aing ge puguh bingung. Deuk kumaha ka aing? Atuh aing ge bingung. Atuh kumaha atuh? Urang nyieun bae partai bingung. Ieu ka Indonesia. Geus pilih kuari. Nasdem. Eta deui teu kaburu nyukur-nyukur aja. Uyang nyana. Aduh Gusti Allah. Hanura dan lain sebagainya. Nah kuari mah tuh DPR mangeusu harapan calon presiden bae kiai siap. Megawati siap untuk jadi presiden setelah diseleksi loba black nun teu dicaritakeun ka urang sehingga terlulus nyana tidak ada harapan sebab kegedean tingkah kondet tadi beres. Tanya Hashim Muzadi, begitu Ki Hashim Muzadi ditanya diam 1000 bahasa, apakah nyana embung jadi presiden? Hayang, tapi kunaon nyana henteu bersuara? Nyana nyaho aing di politik teh geus aya black nah urang teh nyaho. Oh kok bisa kos gitu? Geus teh rahasia mun dicaritakeun NU jore teu kudu. Yes, teu harapan. Dahlan Iskan. Nah ieu. Mantep ya. Begitu teh diangsongkeun mobilna ngajegur teh jadi. Engke kumaha mun masyarakat mun ngajegur. Out. Mahfud MD. Ieu keur dicaritakeun kalangan-kalangan Islam. Anu jang mimpin negara, Mahfud MD. Aya 3 kesalahanna. Ayat 3 kesalahan keputusan Mahfud MD anu engke kumaha mun nyana jadi presiden. Naon-naon cenah kiai? Woi itu rahasia. Kula bae nu nyaho. Kebe pat mata ente mau sapi ka ieu mah. Atuh kudu nyogok atuh si hayang nyaho mah. Teu beres ye. Out Mahfud MD. Oma Irama. Di PKB nyana di jingjing kumaha nyana tetap nyana sibuk lantaran eta gitarna diganti ku senjata. Kumaha eta lamun engke teu harus gitarna? Oma Irama bingung nyana.
bingung begitu janji jadi senjata jadi geus teu harus sedangkan nya apa ngabutuhkeun harus tah cak Omar teh udah saya menyerah duluan aja tetap begitu diperiksa kriteriana jauh kekurangan anak harapan tetap orang milih omah baik anu harapan kajen harapan ge andai katanya nanti jadi presiden ini orang memilih omah baik kajen kumaha emang kumaha teh emang geus ka omah si sia mah kajen kumaha ge jatuh kaset ambal aya di imah nok saya deui coba ieu sok begitu Prabowo sangat bagus Prabowo sangat bagus lain bagusnya sangat cuman aya kekurangan seti oh iya mesti perlu diceritakan tapi tetap harapan aya ngan aya kekurangan Hanura ieu susuganan ieu mantep jasanya keputusan anu tindakan anu putusan aya satu tindakan anu encan dipertanggungjawabkeun ku nyana kuari keur dimasalahkeun keneh satu ketika nyana bertindak seperti itu dak kuari keur digodog keneh lamun nyana lulus pertanggungjawaban eta maju nyana lamun nyana henteu bisa pertanggungjawaban eta geus out sarua bae Hanura tinggal Hanura urang teu perlu nyaho kuari sebab di dinya teh aya kitu aya 2 penyeleksian tuh aya nu intern aya nu di negara ai kieu bagian mana aing mah nyeleksi urusan baso ngomong siapa pokona mah Jokowi nah kok Jokowi bisa maju bae terus sih kunaon sih Amerika mun dicaritakeun urang dijajah ieu penjajah teh Amerika kuari urang separo perekonomian urang ambil lain separo malah leuwih ti saparo cokot ku Amerika politik sistem kudu cuk macak Amerika bae ji kuari nu ieu bagus aya titipan Amerika tak tadina nek Suryani dititipan ku Amerika hanya mohon presiden jangan sebab di Indonesia mah wanita mah kurang laku makanya nyokot aya andek kumaha haju kumaha tuh ya urang kos kieu nah urang neangan ku di calon presiden kula geus boga engke di akhir-akhir kukula endek dibejakeun aya jelema kuru mah kuru jasa ngangon kebo bae gawe lagi ngan jujur palingan ieu kan tapi di sekolah udah boga presiden bodong ke out warpa bagi kalangan masyarakat anu hayang agama rada bersinar harapan sama sekali kudu kumaha tuh geus bae urang mangadoakeun atuh berarti teu berjuang ai berjuang kandas deui aju kudu kumaha ka dituna atuh ieu mah hese lain lalagaan hese paingan cak nu ngarti 20 tahun Indonesia dibenahi tetap tidak akan selesai urang rek milu aut-autan ieu lantaran iya mereka tantang ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha geus jadi penjahat kuari ya Allah ya Rabb kuari polisi keur ditembakan bae bingung polisi kuari tipeting geus mung keluyuran besi katembak kan deuk anu ngamankeun ti negara polisi teh diciptakan untuk pengamanan dalam negeri ketika perang ABRI ya kuari polisi lagi geus bingung lantaran dor di anu bingung polisi malah kuari geus berduyun-duyun datang ke komandanna naon ieu maksudnya saya mah jangan jadi polisi jadi hansip aja turun atuh darjat teh kumaha ieu di Indonesia bari can kayawan sa pelakuna ieu bingung ketika tembak teh pelorna kanyahoan pistolnya dibalangkeun kanyahoan pistol rakitan bingung kabeh pistol-pistolna araraya asal tas tembak dibalangkeun pistolna aju aya CCTV aya kanyahoan deui tapi teu pernah beunang ieu kumaha lalakonna ieu di Indonesia aya coba lamun polisi geus was-was nya ditita ka di polisi embung aya penting kitu wah atuh aman polisi bisa polisi kudu main tam buku babarengan tam buku babarengan budak kuari we teh nyaho tam buku teh nyahoeun budak kuari mah
iya sebagai udah nyaritakan horenganan ulah kaget di zaman Kangjeng Nabi pembesarna di zaman KDG terus pikul dikoreatin akabir mujrim pembesar nah bae tetap sesuai jeung sekupna desa ieu anu ngaluhurkeun agama ieu anu nentang agama kecamatan ieu nu ngamajukeun agama ieu nu nentang agama terus bae kabupaten ieu nu ngamajukeun agama ieu nu nentang agama selalu kitu bae ngeun dijelaskeun horeng pembesar-pembesar negara tetep pembesar-pembesar daerah, pembesar-pembesar kitu kota. Tak eta nu bakal nentang nate sebab nu kuari. Cak kumaha tadi asup ka kamar mah ceuri, tapi ketika nyana asup ka sistem horenganan aya tugas. Tembak, asup ka kamar ceuri cenah aing kos kieu teh mantak eureun jadi pejabat loba nu ceuri di hareupeun kiai. Bagaimana tobatnya ya Kiai waktu saya menjabat ini dosa saya coba berarti kan sadar nailah horenganan sadar orang teh geus ku sabab sadar gitu biasa bae urang mah sampaikan bae ka beladieuna atuh urang dula deuleuh lantaran negara orang kerkieu kabehan urang salametkeun diri orang sampaikan keayaan anak sekedar nyampaikan masalah nyampaikan mah lantaran tegerak anu didelege ku pemerintahan Amerika gerak aya satungtung can gerak bawa masalah sapira nyampaikan tak masalah rojeng ilmu ngaranna aya ilmu macan gerak bawa masalah ilmu mah urang ilmu mah unggal poe ge bisa tapi praktek papan teu kuari kieu cerita ilmu ya mantap aman-aman ge cak kiai teh dulur kudu sabar urang teh lamun menang nikmat kudu syukuran namun urang menang balai kudu sabar macalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun tah eta teh urang lamun menang balai sedengkeun hirup boal kaluar tina balai jeung nikmat ketika urang katarajangan balai urang kudu sabar ketika urang menang nikmat urang kudu syukuran keur ngaji timiti budak datang ka kolot bener bubar pengajian urang keluar sendal leungit sial cikene can garing-garing acan kiai nyana unggut-unggutan pada eta sendal leungit ngaranna balai kunaon atuh sial goblok ieu saha ngaling sendal aing ai tadi ngaranna ilmu mah ilmu ngan can praktek atuh eta kos kitu bae kuduna kumaha ngaji emang kunaon kudu kota teh neangan sendalnya tuh ayeuna naon leungit sendalnya teu da naon kuduna kitu mun geus dipaksa-paksa amat bah bakona ke mang haji leungit sendalnya ieu bae sendal kula ye sendal ieu pake ye ke lamun mang haji aya engke ku kula dicokot jang kula sendal mang haji naon sendal mang haji mah menang meuli 400.000 kulit aya tah ieu mah sendal cepit sebelah lain sia mah aya daya kos kitu tuh ketika ilmu mah ditampung ku urang praktek lancar atuh sarua bae jeung teu boga ilmu nu mantak dina Johar Maknun atuh kajahilin sarua bae alim anu teu ngamalkeun kana ilmu atuh kajahilin kos nu bodoh bae ilmu tinggal ilmu kiai mah kiai ilmu patumuin aya di nyana Johar Maknun aya di nya mantek aya di nyana tapi ketika ber bae teu waro atuh lain kiai ilmu mah aya di nyana tah urang can praktek mantak ilmu aya Amerika neulekeun bae sampaikeun silakan bae tapi asal ulah gerak sakitu pada prinsip urang supaya nyaho Al-Qur'an geus ngajelaskeun horeng tiap negara ku Allah dijadikan akabirul mujrimin penentang penjahat kelas kakap nah ulah neangan nu hararese eta nu aya orengan masyaallah wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wallahu alam bi muradihim tanyin makar manehanan tanyin karusakan tanyin tipu daya kecuali makar jang dirina tipu daya jang dirina lantaran engke akibat pagaweana babalikanyana gerak pae gerak makarnyana bakal babalikanyana boro geus pae di dunia na keneh babalikanyana tok gerage
bakal babalik dek aja komong ke di akhirat nama wa mah aya suruna bari maneh anana teu sadar henteu mah teu nyahoeun bahwa eta bakal babalik ka dirina nu geus pararaeh coba nya namun teu ngajerit di jero kuburanana teh marukan kumaha tah urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin sadar melalui satu ayat jahe tinggal hati-hati bae geus ka hareup dakwah bae amar ma'ruf bae ayo bae sakuat tanaga urang tapi memang kos kieu kaayaanna jak penjahatna eta keneh rakyat setuju aya gereja tapi nyana sebagai penjahat syariat rakyat setuju aya miras tapi nyana ngamankeun miras rakyat setuju ayana kitu naon ngaranna persinahan setuju ayana hotel dibuat seperti eta rakyat setuju tapi nyana ngijinan teu kumaha bertentangan ieu sebenarnya di Indonesia kanu mantak baheula diayakeun mui ge supaya ulah pertentangan pecahkeun lah di mui memeh ayana naon mui lah anu nyaring tapi buina geus tos kaya mantak kiai hebat elmuna jadi bae mui tek ceuli datang ka didengekeun elmuna bae naon hatenya nana geus bertentangan mantak kiai jadi mui atuh geus wassalam warahmatullahi wabarakatuh selesai jadi kiai nangis intaha wis tutug apakah kiaiana kijaen beres sebabnya anak-anak geus bertentangan di emang kumaha kitu tuh nya ialah wa ma yamkuruna illa bi anfusihim henteu nyieun makarnya kecuali jang dirina wa ma yasyurun barinya henteu nyahoeun nah kitulah Al-Qur'an ngajelaskeun tinggal urang ngadoa ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala urang sebagai bangsa Indonesia warga Indonesia cinta Indonesia mudah-mudahan pamarentahna dibere jalalujur dibere araradir dibere benta mata hatena kitu keneh muina sebagai filter supaya bararenta kitu keneh urang sebagai rakyat anu mencintai bangsa jeung negara supaya mudah-mudahan bararenta urang kabehan sehingga urang hirup di Indonesia ieu ngeunaheun sakumaha tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Qur'an hadis jeung kalam-kalam ulama andai kata negarana tetap demokrasi atuh cobalah demokrasi nu rapi ulah kadenge ti sisi ti gigir aya demokrasi anu sabenerna teu demokrasi tinggal dibenahi baelah coba ku urang sakedeung deui urang bakal calon presiden pesta kitu bangsa jeung nagara ieu urang bakalna ulah salah milih silakan lacena kiai kula mah deuk nanya bae ka kiai engke nanya ka kula ngan tetep kudu make duit bae nanya ka kula mah mahal antara neta politiknya wah ieu kudu bener emang kudu bener geus pokona teu mau duit wah nanya sia ka aing teu bareres Masya Allah jadi urang jahota kuari mah setelah urang maca ayat di Al-Qur'anul Karim nu mantak dijelaskeun di dieu ku sebagian mufassir wa hadhil ayat tusawwiru halal mufsidin ieu ayat ngagambarkeun tingkah nu ngarusak fi kulli makanin wa kulli zamanin tiap tempat tiap daerah tiap negara jeung sepanjang masa kitu bae kajen kukubaha masyaallah harapanana walaital ladzina yusiduna fil ardi yudrikuna hayang teuing jelema-jelema nu ngarusak sebagai pembesar negara atawa jawara-jawara anu nentang kafirin di luar agama nyana bisa ningali kana ayat ieu sehingga mun kafir bisa asup Islam mun muslim bisa ngabebener kaislamanana mun teu jujur bisa lempeng jadi jujur lantaran urang kabehan bakal maut menghadap Sang Maha Khalik Allah Subhanahu
walau kusifan gitu min absarin nas wa basairihim la ra'a ma yujrimu hiyalan nas lamun dibukakeun hijab jelema mata hate dipencrongkeun niscaya bakal neuleuk ka setiap jelema anu nentang ka agama ngareka-reka kahirupan manusia. Penentang eta selalu mereka rekayasa di politik supaya kaambe berbau Islam direkayasa, ekonomi supaya berbau direkayasa. Mun dibukakeun hijab bakal neuleuh urang kana hal-hal anu karitu, jeung setelah urang neuleuh bakal benci ngan ujung-ujungna heueuh deui iwal tingna doa ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantaran mata ieu mah nyana neuleuh walakin ta'mal absar, tetapi nu buta mah mata hate. Urang neuleuh pemerintah bareun tak matana, neuleuh jawara bareun tak matana, neuleuh kafir bareun tak matana. Tapi kunaon sih teu akur jeung Al-Qur'an, mata hatena nu tertutup. Mantap, alhamdulillahirabbil alamin. Urang kuari masih keneh bisa ngaji, ngadengekeun urayan-urayan Al-Qur'anul Karim sehingga urang bisa nyaho kana naon nu pernah dicaritakeun ku Gusti Allah, terus ayat ieu sampaikeun ka kiamat, jeung mudah-mudahan urang kasorot ku ayat ieu sehingga orang bisa merenah hirup orang sesuai dina aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza ja'atuhum wallahu a'lam. Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim katujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail sembilan Nabi Ishaq 10 Nabi Yakub 11 Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi Syuaib 14 Nabi Harun 15 Nabi Musa 16 Nabi Ilyasa 17 Nabi Dzulkifli 18 Nabi Daud 19 Sulaiman 20 Nabi Ilyas